Hai guys, Situ mau calakir guys. ulah gitu tuh bah. Jika gubernur Jateng wae. Ya apa? Hai guys, Situ mau calakir guys. ulah gitu tuh bah. Jika gubernur Jateng wae. Ya apa? Jika Ahmad Sobur ya. Kesel tuh dah, kumagas. Apa jadi kesel guys? Pusing dari ya kelakuan gubernur Jateng. Si Abah. Heeh banyak. Gitu. Nyindir ya. Ya, Jadi nyindir. tonton nama dirujak pun netizen. Ya. Kan sanes kurang Jabar Runggo nih. Warga ya. Teguh nanti warga Jateng. Saya malu maafkan cina karena perilaku gubernur saya. Iya gitunya. Iya gitu ada. Ya Allah. Bukannya itu ya pernah dibahas ke orang teh. Iya. Lain mere contoh sok support turutan nu baik. Tong ngabahas itu iya nu penting jalankeun. Gengsi. Pajarkeun teh kieu cenah bah. Keun wae cenah da rakyat mah nu penting mah ditanya hungkul oge. Geus ieu bunga Dikasih senyuman, damang gitu kieu. Ngaleos we nya. Teu bisa kitu, Pak. Zaman ayeuna mah. Zaman ayeuna teh tah ekonomi. Komo bisa mere mah atuh kuluna ge mere. Atuh kuluna. Aing tinggal eta konten. Daerah anu bah urang di senyuman hungkul kumaha da mah. Cukup coy. Cukup cenah kitu hungkul ge rakyat mah. Disapa ge. Disapa hungkul ge. Zaman kiwari mah. Zaman kiwari aja. Bisa Mambura ieu nya. Ieu teh orang Sunda komen remongan saha. Ngamitian. Kuduna bapak lebih malu lah ngomong. Ya kan pensiunan Polri mah. Kuduna contohnya contoh atuh kan beureun langkung pengayom gitu kan. Ya teh kunaon gengsi apa kunaon? Teuing atuh si Pak Ahmad. Ieu juga nu gengsi cek urang. Sirik kalakang sirik eta. Tadi Abah meragakeun ge kehel da geuleuh. Pokoknya. Guys. Tidak ayeuna nya gubernur urang gitu nya Bapak aing konten lain ngan saukur konten kan nepi ka ngabantuan ku Abah kapikir teu nepikeun ka ayeuna si Pak Oga nu sok mentaan di jalan nepi ka digaji sapoe 100.000 digawekeun Masyaallah. sok cenah didinya geus ulah mentaan di jalan nyieun macet cenah nya kayak nepikeun ka beres ieu proyek ieu misalkan proyek ya di Payun gitu bangnya kalewatan teh banyak digaji tiap hari itu 100.000 bikin kadinya tah pemikiran Bapak dedinya. Eta aya nu ngabahas nu orang Jawa Barat anu di Banjar di mana Bang? Perbatasan teh. Iya, Banjar. Ini ya. Nih guys, ini Jawa Barat nih jalannya nih. Ini jalan Jawa Barat, bentar lagi kita ke jalan Jawa Tengah. Hancur. Susukan san. Iya, pada akhirnya makan dirarujak. Takulah sembarangan ayeuna mah. Ekspansi Mang Lutfi teh sami pan konten oge. Nya kan di Konten manehna ini. di Karomena ge hello guys. Jeung nian manehna teh mun kunjungan teh aya Aya nya konten kan meureun peda teh laku meureun. Dan artinya kemeludak juga dekat tingali atuh Bang. Kan hatena teh Anu berdasarkan HT jeung anu dijenjieun mah katingali. Ya ieu nabah kieu nya banyak urang teh meureun esa sabaraha provinsinya di Indonesia teh. Lamun ayeuna istilahna mah nu lain oge hayang ngarurutan ka bapak urang gitu nya ka bapak aing, ieu manehna sorangan sirik. Bet tingali anu ti Maluku ge jauhaneun atuh ka lembur Pakuan. Ngan contoh jiga kieu referensi lah gitu nya. Nah cek urang mana gitu nanya we atuh tong era ku pangkat jenderal gitu nya. Gengsi teh mah. Ya ada tos katingali eta mah tinu retreat ge pas nuju kampanye
sanes bah nuju dilantik ke Ini anjing nu kurang hoyong muncul Muncul teh sendiri. pergerakan teh katinggal. Jadi jika nu alim eleh ku sipil lah Ya. kurang ah, katingali orang ya angkatan gue gitu. coba dibuka deui lah ku baraya lah maha gitu. kurang Alim. ulah nembongkeun sekat bahwa saya ini Latar Polri, belakang ulang TNI, sipil tinggalin nama rakyat. Gawenan bener. Gawean nu bener. Mau jadi leader nu bagus tuh gitu tah. Nu dicinta ku rakyat lah. Iya. Nyata tuh sok jadi salah ieu. Dikira meureun bakal aya dukungan meureun di warga Jateng Naungkul. Tanya kapaksa aja kena geus seurina ge. Anu bupati lain bupati nu di Jawa. Gogodana ka anu bener gitu, anu jujur, anu bijaksana. Emang sok aya wae nya nu ngaganggu nu nyinyirna. Iya. Ai manawi abah mah hama teh kitu nya. Kieu Dina bah tanaman. erek teu ngonten oge bakal dinyinyir. Iya. Ieu lain masalah ku ngontenna. Merhatikeun nya anu gawe alus gubernur atau bupati. Alus tah. Anger dinyinyir. Walaupun mana teu dikontenkeun juga Pak Dedi gitu. Iya. Kan ayeuna teh urang teh menjawab perkembangan zaman. Bagaimana itu kan jadi elektabilitas oge bagus gitu. Selain ieu mah bade nurutan ieu meureun di payun mah Pak Dedi gubernur Kaltim. Pak Dedi masih kena bisa harita lempang biasa gitu. Ayeuna mah medet tiap acara nganjang warga gitu. Masyaallah nya. Artinya animo masyarakat tuh makin bener mencintai. Ya kan sampai kayak anu nyarios kieu kan. Lamun Pade di pidato asa keur kuliah dibere ilmu sampai kan meureun balik deui da moal bisa kabeh suka. Iya, memang aya wae nya. Model urang ieu kan ka urang. Pasti aya nu teresep ka urang. Aya nanaonan teh itu buzzer lah. Urang erek ngalakukeun A, erek ngalakukeun B, erek ngalakukeun C, G, salah we. Salah. Tetap itu. Termasuk meureunnya urang ngonten ayeuna. Teu kabeh suka, bah. Ya eta mah keun da eta mah urang hakna lah. Hakna. Urang teu bisa maksa batur untuk resep. Iya, betul. Cuman ketika itu masuk ke hati meureun. Itu Urang jawabannya. Yakin, ya. Urang yakin insya Allah si aya hasil nu dipetik. Eta mah nya naon teh bah sangat disayangkan gitu dengan background duluna gitu seorang mungkin kan samanya Kang Ahmad deh gitu. Sama atuh kan Polda dengan pangkat nu ya tinggi lah tuh banyak bintang 2. seharusnya bahkan itu teh bisa ditularkan bahkan kudu nama makin gitu bahkan pada dinya nyalira nyarios tuh saya mah cenah hayang juga kita hese cenah lulus saya mah cara baheula lagi cenah begitu anjeunna gitu kan berenang beda jalan beda cerita tapi pada akhirnya mah kan malah jadi leader nu paling dicintai ku rakyat lah segala dibantu gitu kan ngangkat segala budaya nu tos parem ya naon gitu dikembangkan ku anjeunna ya mudah-mudahan lah jadi contoh gitu ya bisa orang teh jadi maksudnya teh meningkatkan tunjukannya kinerja orang dan jangan pernah malu untuk mencontoh gitu mengadopsi gitu tuh kudu era orang gengsi orang kira-kira bagus mah turutan ya gitu ayo nong ya tamu meureun peda urang teh asa era diajar kadinya mah nah kan ngaranna diajar mah ka sawah bahkan ka budak leutik oge urang kadang diajar kasabaran diajar lain-lain kamera membung juga nanti bah jadi kieu Pak Mang Lutfi mah kaleh keneh ku Kades Hoho nah eta atuh Pak Hoho Pak Kades gantilah tah maju Pak Hoho maju Pak Hoho mah atuh jeung Bapak aing geus kieu CS kental aku Pak Hoho ge dituruti sebagai guru diakui sebagai guru inspirator
sabar ya saudara sadayana atur nuhun ya anu tos nonton wangkongan orang ngebahas ya Kang Ahmad yang mudah-mudahan aja dan contoh tidak semua orang bisa ya ada kekuatan rakyat lah gitu ya akhirnya bisa menghancurkan diri orang jadi lebih baik kita lebih baik kita fokus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan lah gitu. Tong hilap meureun di like, di komen, sareng di subscribe. Nun.